tetekon teh asana teh ti karaton menang nyeun Belanda kira eta kumaha nyeun Belanda kumaha tetekon ti karaton menang nyeun Belanda pan aya baheula Islam radikal baheula teh lain radikal berjuang atas nama Islam ngalawan ke Belanda Pangeran Diponegoro oh nya eta ge Tuan ku Imam Bonjol bener di karaton dijieun we wayang nama geus aya memeh karaton geus gadeg geus aya wayang nama geus aya teh tradisinya dikumpulkeun di Karaas maneh asup ka karaton kuku Belanda didoktrin kumaha cenah doktrin dijieun lalakon da Belanda ka dieu teh tugasna teh sabenerna mah ayeuna disebut penjajah teh da baheula mah dititanya negara daun negara baheula teh ngahijikeun kabeh tina kerajaan dijadikeun negara gitu tugasnya teh aya ya di sekolah mah ya tah kulantaran loba perpecahan teh ya anu tadi ulah berjubah teh ya jadi ditarik ke kesenian teh orang sosialisasi we make adab-adaban karaton dijieun tetekon di karaton teh diklaim we eta kesenian ti karaton Jawa heula tidinya mimiti nama jadi benar nyebarkeun Belanda oge teu nyarek empek sebarkeun ajaran nama ngan ulah jadi perpecahan jadi jieun we wayang teh kitu di papatahan masyarakat teh lulus hatena kitu we terus tapi kadetik ayeuna misi nama tetap Islam. Jadi dalang mah tetep kudu nyaho dalil bener lamun dalang poe kana dalil rek udah mutlak eta mah mutlaknya dati wali kan tadi wali eta mah aduh wayahna meureun lamun abdi resep kana ngadalang teh nya mode Aceh Panca teh kudu kurang korea atulah kana dalil meh urang teh aduh nya ti wali ieu teh sanes ti Ceono aya gurat badag lakon bawa anu asli pisan mah India lakon datang ka urang di Rucita loba anu dirubah nah harita kudu make carita nu ti India aya di urang harita pan mah Hindu baheulana lobana di urang nanya jadi kapangaruhan dah pastinya otomatis pastinya kok diinyeu mencarita nah ulah disangka orang Bali ngaradat baheula ka para wali emang teu ngadat pasti lah cerita aing saya jadi dirubah we tina kitab aing kitab mana daek dirubah mah teu kitu tah ngomong lagi jadi para wali ge meureun mengalami siga halna Pak Ari banyak nu diprotes mata urang mah seuri anu protes kitu seuri ya urang mah da baheula oge karuna oge oh bener oh berarti urang teh berjuang